Carmad bagian kaopat. Novel kenging Chandra Hayat. Wadalan PT Mangle Panglipur. Citakan kahiji September 1880 genep. Dipidangkeun ku Sim Kuring pun Nazarudin Azhar. Heuleuh 3 poe kede geus nyaho di rupana Sutirah, di mana cicingna ku perantaraan Maape. Isukna kede geus aya di imah biasi, pura-pura nyemah arek nanyakeun kumaha aturanana upama pamajikanana di Pasir Tangkil ngiring ngaos ka biasi. Ditampana kede teh ku Sutirah pisan. Lantaran biasi kabeneran keur kanu hajat. Kede sama mena nyarita nepi ka tungtungna manehna pura-pura ngomong yen asa-asa cenah ka Sutirah teh. Tangtos we, da panginten sering palangkung-langkung bae mah sareng abdi waktu sakola di dieu. Oh paingan atuh. Nanging emang teh asa-asa so teh eta. Ku sarimbag sareng Nyi Oneng garwana Juragan Carmad nu ti Pancuran 2. Ah, satebih-tebih teh eta mah. Nya koneng nya demplon, nya geulisnya saluhureun. Tebih yuswana oge ti abdi. Geuning Nyai Uninga. Kan tenan wae atuh terang mah. Da Juragan Carmad nu bumina di Kademangan Cakapiring teh dunungan pun bapa. Sareng pacaket aya 2 kilometer ti abdi. Baru nah atuh Nyai make kawan ku Nyi Oneng. Kawan kumaha? Da abdi mah tarapasea. Sutirah imut. Kawon we. Itu mah kapilih ku Juragan Carmad. Da moka saha deui tamplokna ka beungharanana nu teu kagungan putra mah meureun ka garwana. Hei, Ceuk Sutirah bari ngabiri giding. Kumaha Nyai? Ceuk kede merong semu kerung. Sutirah anu encer uteukna ngarasa yen manehna geus kalepasan ngedalkeun ka gila eusi hatena nu ngaluarkeun kecap Geuwat manehna sabisa-bisa ikhtiar nutupan kasalahanana. so teh piraku we atuh Juragan Carmad aya manah deui kanu sanes sakitu parantos 3 teh. Is teu kitu Nyai. Nafsu pamegatur segala aya mah. Ceuk kede parah mai. Ah, tong dugi ka nyaurkeun nu kitu. Punten we stop. Upami embina bade ngaos maka dia we sumping dina dinten Kemis, dinten pangaosan. Nuhun, ceuk kede. Nanging kieu geura Nyai. Punten bae mang teh keur ngumpul-ngumpul pamadegan ti para mojang-mojang zaman ayeuna. Sami bae sareng ngaji hakikatna mah. Nya eta aya patorosan kieu. Nah mojang ayeuna milihna picarogeun teh kanu kasep sae rupina, milih beungharna, milih ngorana, milih bageurna, milih naonna anu ka mana ku Nyai. Punten we ieu mah sanes ngahaja-haja da. Kanu seueur ge sami. Hoyong terang we ti Nyai, da Nyai ge kalebet naon salah sahiji mojang anu baris kagungan caroge. Sutirah ngahulang, uteukna gerak atina nyaring, akalna terbuka bubuhan budakna iman ka papatah kolot, iman ka pangeran. Saperti aya ilham ka manehna yen kudu ati-ati nyang hareupan eta jalma anu teu wawuh jeung ngadak-ngadak boga pikiran. Boa-boa aya jelema anu ngadak-ngadak biconggah teh rek ngajugjugan tangtunganana. Sutirah mesem, miceun atawa mindingan ka gimir ati, pok ngomong. Upami emang naros kitu ka abdi, sareng hoyong terang kana tangtungan atawa hoyong terang kana pilihan abdi. Tangtungan mau tiasa dipastikeun, lantaran pamilih abdi tiasa janten aya dina kabudakan. Jadi teu aya gunana dikaluarkeun ge. Da masih keneh dina euwah gingsir. Kaseseueuranana anu jadi kacapangan para istri atanapi mojang-mojang sanes pamilih, tapi panglamun anu nuju kana wungkul alus atanapi kageunahan bae. Bari teu emut kana risikona, kana bahayana. Ceuk pamendak abdi ieu mah, cantang tu mulya najan boga salaki kanu beunghar, cantang tu sugema peda boga salaki kanu kasep, cantang tu sugema najan ngajodo kanu sabaya, kanu dipicinta. Anu tadi geus digambarkeun ku ujub dina nafsu,
cantang tu nyata. Saur pun maing oge, manusia teu boga parang upami teu dipirido ku kawasa, tapi wajib kedah waspada sangkan teu mata kaduhung di akhir. Malah saur nini oge kieu, ulah boga rasa mokahaan, ulah kena-kena bebas, tapi memeh praktek musyawarah heula jeung ati pribadi, pikeun nimbang-nimbang untung rugina di akhir. Hiji ancer-ancer kanggo bahan musyawarah jeung ati pribadi teh aya genep. Cek anu kamari dicatat mah tina tablegna punini. Nyaeta geura ieu urang aos. Milih pisalakieun atawa pi pamajikaneun anu sampurna teh kedah kahiji, tingali rupina, cocog henteuna. Kadua tingali pangabisana, bodo pinterna. Katilu tingali kalakuanana, sae awon tabeatna. Kaopat tingali kabogana, saimbang henteuna. Kalima tingali harakatna, luhur handapna. Kagenep tingali turunanana, alus, goreng, atawa rucah. Rupa hade ari nyolong bade. Pangabisa bisa toja iya jeung kalakuanana. Aya nu pinter tapi tabeatna rucah. Kaboga jeung harakat nu saluhureun sok loba ngahinakeun jeung ngamumurah. Turunan tah eta anu pangpenting nama. Turunan goreng tangtu aya gorengna anu bakal turun tumurun. Turunan teu nyaahan, koret, soleh, santri, kiai, kumata ati. Eta teh katingali. Malah memehna nyoba tur teh rasakeun heula ku urang, kaayaan urang pribadi tina anu kasebat bieu. Kede anu jahat cing dugal, nusok ngalajur nafsu, asa kasiniran ku kecap Sutira. Manehna ngaleket teh hatena lir aya talaga gaib anu meruhkeun nafsu setana. Tuluy ngomong anu teu puguh alang ujurna. Dupi Nyi Oneng nah rugi kitu. Digedengan disenangkeun ku juragan Carmat teh. Iduh ka atuh eta mah. Demi sahabat dan misa nyawa. Walon Sutira. Ngan Nyi Oneng ku anjeun anu bisa nyebatkeun. Teu tiasa diteguh ku urang. Mulia teh rupa-rupa. Aya mulia mana? Aya mulia duka atuh. Ulah nyarioskeun batur atawa nepi nyonton nu aya. Bisi pajang ngupat atawa aya nu salah nepikeunana. Ayeuna kitu bae atuh anu gampil ka hartosna. Sanes cek abdi ieu ge saur pun bapa. Kamuliaan teh hiji kasugemaan pribadi lahir batin. Nu langgeng sarta teu dicela ku pangeran. Seueur anu beunghar, anu luhur pangkatna, mulia nangan di lahir wungkul. Peda sagala aya jeung kawasa. Tak acan tangtos rohani nama. Naon margina can tangtos? Barang keur kitu Jol Biasi datang. Ae geuning aya tamu. Nu ti mana ujang teh? Tos lami? Kede ngadak-ngadak kasima nenyo sorot Biasi nu pikasieun. Ceuk dina hatena. Aduh. Mending kana nya ngarupan rampog tilu tinimbang jeung ieu nini mah. Incuna geus sakitu matak paur, komo ieu mah sorotna ge matak isin. Geuwat ku Sutira dijawab. Ieu teh nu ti Pasir Tangkil nini. Istrina teh bade ngaos ka dieu saurna. Nya nuhun atuh sina ka dieu we sina sumping. Tadi ge parantos ngobrol nini. Naon nu disaurkeun ku maing dina kemis kamari teh? Margi kalaresan naroskeun tina tangtungan istri. Ceuk Sutira. Nah kawas-kawas nu rek nyaan eta mah. Cara nu malapagedang. Punten bae ujang bibi mah heureuy. Sanesa nyana eta mah. Lantaran nah mani asa ka santri-santri bibi bae katuang rai teh. Sareng bongan ku pangalaman-pangalaman ari nu naros kitu teh. Anu kitu teh atawa anu dititah ku batur sina mulitik. Tuluy ngabibitaan da tadi geus kapancing ti heula naon anu dicita-citakeun. Ulah ujang mah. Ulah daek dititah kitu. Sok kababawa doraka jeung cilaka. Dina mulyana mah itu teh tara inget-inget acan ka urang. Dorakana teh ujang ti sakumna anu milu dicilakakeun, ti jinisna ti kolotna, ti kulawargana kabeh we. Pangrugina jalma teh lamun geus doraka dilaknat ku pangeran dunya akhirat. Panguntungna upama dipisah, buahna amal solehna ngajalankeun dawuhan Allah. Hatena kede ngageter asa katangen maksud palsuna. Ruasna alhabatan disaur ku hakim, risi leuwih-leuwih ti ku polisi. Awakna ngaluarkeun kesang tiis. Hatena teu puguh rasa, hayang gara-gara init bae ti dinya jeung kaduhung make los-los ka cikirai sagala.
Manehna gegewatan pamitan bari pura-pura janji yen kemis tangtu pamajikanana milu ngaji. Saleosna kede biasih Noel ka Sutira bari ngaharewos. Yeuh Nyai, jelema teu bager eta mah Nyai, sigana mah jelema palsu. Mangkade ari aya semah keur eueuh maing teh, sing telik bisi euwah-euwah. Lain suudon maing mah, caturangga dina panon, dina rindatna ka Nyai beda. Kawas-kawas ditahan eta mah jalma buburu. Darekdak ku biasih dicaritakeun akal busukna lalaki. Oah-oah palacuran ti kota anu sok make parantara centeng atawa panglayar ruruntuk-ruruntuk palacuran nepi ka kahartina ku Sutira. Sutira istighfar. Kede inditna ti Cikirai terus ka Maape. Sadatangna manehna digonyak sabiasana sasari. Tapi nah disebut si Jurig teu males. Nyebut si Kedeng diheureyan teu males heureuy. Malah bat jadi siga anu lungguh jeung alum. Anu hahay heuy ge diantep bae. Ape heraneun. Nah Kede teh gering, aya ka susah, aya ka teu ngeunahna atawa aya naon pang nama sumbae teh. Tengah larti teuing ari jol baeud bae. Omong ape? Puguh di dia terek resepnya ka jalma nu jamendud. Nyengkirah ka itu. Lain mawa pikabungaheun, kalah ka jangci rek menta buru ti heula bae. Nah kami terek di PHP-an jamendud kitu setorkeun ka nu nitah ka urang. Teu aya dot kriminal teuing. Kieu geura dengekeun nu teu geulis ti keur leutik. Nu geus gede jadi ebeg, pakokolot jadi bobotoh pangoloan, ngalulugukeun palacuran dengekeun. Omong Kede. Kede tas ti Cikirai teh ti imah lebakeun masjid sakumaha panuduhan. Tapi bet nyampak areueuh ka pasekon cenah. Ari balik na ari selengit teh beuteung. Sieun kolera wae Kede mah. Jadi Kede ayeuna teh gering mun jelema mah. Sarta moal wakabisan nedunan kasanggupan teh pangsarantoskeun we ka juragan Carmad ku Ape. Ayeuna gerek balik bae rek neangan ubar heula. Mun ngomong atuh rek modar gitu. Jung bae ka ditu bisi tepa kolera mah. Tong deket-deket ka dieu. Keun we ka juragan mah tong salempang singgara cager anggur. Leos Kede balik. Heuleut saparapat jam jol Carmad ka Maape hari weus-weus nyarita yen mentas di pasekon. Tas ti Darma malah geus dipenta bae terus terang anakna teh rek dikawin. Indung bapana mah tina tumarima kana sagala kahadean manehna, morek ngahalang-halang jeung masrahkeun kana putusan anakna. Bapana ngomong kieu cenah. Pun anak teh parantos nincak 20 tahun, tos wiwaha, waktos nagaduh pamilih. Abdi mah bade pasrah ka juragan sareng kapun anak. Upami pun anak nampi, abdi kantu nurutkeun. Nanging upami dipun anak aya pamangan, beh dituna dugi kanolakna kana pangarsa jalaran aya nu ti payun bilihna bae. Mugi juragan jembar mana. Rehna abdi moal tiasa maksa. Kawitna kalepatan abdi wireh ti keur alit keneh ku abdi geus diikrarkeun ka manehna. Yen abdi nu jadi indung bapana moal campur-campur milih pijodoheun. Iwal ti ngawal ti tukang bisi salah pamilihna. Kaayaan abdi nu sakieu moal tiasa ngajait kapun anak. Upami tos ti gebrus kana jurang sangsara atanapi kamalaratan lantaran lepat milih pisalakieun. Kitu omongan Darma anu ditepikeun ku Carmad ka Maape. Maape megat kalimah. Piraku agan make kudu sangsara upami ka juragan mah. Nyaeta kitu cenah. Mana uing meunang ge ngalamar teh. Ngan kumaha ieu ka budakna duh aing mah. Saha nu ngomonganna sangkan daekeun. Sok sieun aya nu ti heula we heug we nampik. Moal agan ieu agan. Can aya dina pancinganana ge. Har. Apan cek Kede ka pasekon cenah budakna dinten ieu teh. Nah juragan tetepang.
Dinten ieu iraha ti isuk jedur uing di ditu, tepi ka bieu pisan balik ka dieu, teu nyimpang-nyimpang acan ka imah ge. Eueuh ka ditu. Keun we tong jeung kede heula. Dengan kari enteng na pirani ngolo jeung ngabibita budak nu resep midang, resep ulin, resep jajan jeung pelesir. Kumaha ape ge sorangan, moe hese kawasna. Sanes kitu juragan. Maape mah upami dipiwarang ka Cikirai palabadinya. Ti antawis masjid Cikirai dugi ka jalan kopi mah rada-rada narah. Tos arapaleun teuing urang dinyama ka maape teh. Margi di dinya pisan waktos ngora maape ngiring kaneng Ici garbaneng oma nu aya di gigireun pisan ajengan. Curigaeun atuh mun maape ka dinya teh. Sarangna deui ieu nyarahoeun. Pangna dilanding ngaran jadi ape ge pan da sok padami HP atuh. Tadi nama emak teh bit ketah teu kedah uringa. Alim bae ka dinya mah juragan. Saena mah urang ka Iyung we atuh geura. Tukang ongol-ongol nu sok ngidar ka dinya. Jago agan. Nomor hiji bangenan. Gan Anjung ge, gan Ojo, gan Haris, palai ka urang Cipanganjangan Cilutung ngan sagiriwil. Aduh. Nya kusaha we atuh asal beunang, jeung gede we buruhna kitu. Tunda nu duaan. Kacarita Darma jeung pamajikanana bada magrib keur guntreng jeung obing. Sabalikna Carmat buru-buru Darma jeung pamajikanana indit ka obing. Rek ngumaha pihadeunana. Nah sutirah kawinkeun bae buru-buru kanu sejen atawa bejaan sing ati-ati. Lantaran sutirah teu datang-datang wae teh, Carmat manis saban poe noron bulak-balik ka Pasekon. Anu tungtungna jadi ngambek boga rasa yang dibobodo. Nyangka-nyangka yen sutirah disumputkeun. Pok pisan bari amarah, arek ngusir nyabut sawah, jeung hutang pare kudu dibayar sagemblengna. Asa dihina cenah ditampik, mika hayangna teu dilayanan. Padahal lamun sutirah dikamanehnakeun dijieun pamajikan, sawah mah top terus garap, hutang top teu kudu dibayar. Lamun teu dibikeun da kolotna nu ngahalangan, lain bae sawah bakal dicabut. Ditambah ku perkara tina hutang teu dibayar-bayar geus 3 taun lilana. Kitu laporanna pamajikan Darma teh. Bari ramoh poe siga taya tangan pangawasa ditungtungan ku sasambatna ka obing. Ya Allah. Eta wae mang abdi mah ku bade diperkarakeun. Nati mana atuh abdi bade mayar 50 kintal ditambih cenah anu 4 kintal teh jadi 54 kintal. Pek deui sewaan tahun ieu anu majar maneh bebas teh kudu dibayar. Kudu dibayar cenah deui 12,5 kintal. Jadi sadayana teh atuh 60 setengah kintal. Nati mana atuh? Ari ku dicabut garapan mah teu sawios. Bade ngiring wae ka anak. Da geuning geus boga gaji. Sakalian kumawula ngaladenan bicicih di kota. Da bapakna matang tos dihuk. Segeruk bae ceurik, nyeri ti memehna sieun ti awalna. Kelahanan nyai, kelahanan ulah rusuh teuing. Mikir nepi ka dinya ulah waka dipakena langsa. Kelahanan urang akalan satekah pola. Karek gejing sieunan. Ceuk obing. Da buktosna geuning Mang Mitra ti Pancaran 2 oge. Mang Kani ti Cimangkok. Bapana Nyi Oneng sareng Nyi Iti kumaha? Nya kelahanan. Kieu geura urang mah aya keneh jalan reungekeun. Kahiji dicabut sawah kop. Teu rek gelor-gelor teuing. Kadua ditagih duit ladang pare urang bayar. Nini na sutirah adi emang bicicih bogaeun ari sakitu bae mah. Urang injeuman. Keun emang boreuhna kamari ge tas nampa duit ti bicicih teh. Tina tanahna anu rek dipake ku pamarentah aya kana 4 jutana. Nu dibangkeun mah disimpen keur ka Mekah. Sawarehna deui rek dipake ngaduitan sawah di Batu Upuk. Saleuwihna duit nu disimpen jeung eta teh aya keneh. Darma ngadak-ngadak cenghar.
Aya harapan kana kajai tina prihatin. Kitu deui pamajikanana. Kieu wae atuh, omong Obing. Lantaran tadi ceuk Nyi Rukminah. Rukminah teh ngaran pamajikan Darma. Arek sakalian kumaula ka bibi. Mang teh asa terbuka akal. Kumaha lamun ayeuna mah urang pinah wae atuh. Urang ngagarap sawah biasi. Sawah juragan Carmat tong dipalire deui. Hutang urang bayar. Hartina urang pindah garapan. Pindah nu dianyukan, pindah dunungan coak nama. Ngadunungan ka bibi sorangan ayeuna mah. Kumaha mun kitu? Aduh, Mang, Cek Rukminah. abdi mah teu kinten bingahna. Upami tiasa dikitukeun teh, pun lanceuk ge moal benten. Heug atuh. Urang kabiasi hisukan mah. Ini sadarea sakalian yang budak. Cek Obing. Muga-muga wae diparengkeun ku nu kawasa. Nanging kumaha engkena? Nah kasutirah moal aya matakna kitu. Bilih kehe gumaonam. Juragan teh geuning saur emang ge kitu. Obing ngahuleng. Nya kudu taki-taki urang teh. Keun bae eta mah tong waka dipikiran. Tapi bari ulah poho kana eta bahaya. Ayeuna mah urang hiji-hiji wae. Urang beresan nu nomor hiji teh hutang heula. Sangkan urang teu kataliana naon. Kulantaran ayeuna kabeneran malam Sabtu, wedalan Nyi Sutirah lain ayeuna teh. Engke sore urang ngaraji Yasin. Urang nyamat Ki Kurdi, Ki Arif jeung saanak-anakna ngaji. 40 balikan mah gancang ku serarea dirempug. Sangkan urang diselametkeun ku pangeran. Tah isukan bada subuh, urang arinit ka kota ka bibi. Malah teu aya salahna si Nyai ge sakalian bejaan. Peutingna breng ngaraji ngan 20 menit ge rengse. Da ku 15 urang na leuwih.